Mudah-mudahan kempalna urang sadayana di majelis ilmu ieu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngabanjirkeun rahmat jeung maghfirahna ka urang sadayana. Amin. Oke, mudah-mudahan ketika urang bubar dina ieu tempat urang sadayana keimpang hampura dosa di Allah Subhanahu wa taala, bersih dosa urang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sadayana masih nyambung karena caritaan anu hancak kapukan bahwa di kana hancak kamarin rangkeun tentang dakwah atau tugas dai, tugas tokoh, penceramah, pendai, pengajak umat. Tingali ayat para jamaah sadayana dengan surat An-Nahl, karena dakwah eta harus punya etika, punya patokan. Ditinggali tina surat An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u ngaraja aranjeun kabeh ila sabili rabbika ka jalan Allah, hartina ka jalan perkara ridho Allah. Ngajak teh dakwah teh kumaha para jamaah sadayana. Nah, kurang gali heula di dieu aya bahasa sabili rabbika. Jadi bahasa teh aya sabili, aya sirat. Ya, sabili itu adalah jalan-jalan kecil, gang-gang. Ai sirat adalah jalan yang besar. Jadi dai dakwah itu ngajak manusia tina perkara leutik sampai kana perkara anu gede. Ngagiring umat supaya ngatepan kana jalan anu sesuai jeung hukum Allah. Tina perkara gang-gang leutik sampai menuju jalan anu gede. Diajak para jamaah sadayana kana jalan Allah, kana karidwan Allah. Ya digiring dina jalan leutik dianteur didakwah sampai ka jalan anu gede. Jadi sabil lima adalah jalan leutik, sirat mah adalah jalan gede. Nah, para jamaah sadayana bil hikmati. Nah, ngajak umat itu adalah bil hikmati. Apa itu hikmah para jamaah sadayana? Hikmah itu adalah pengetahuan yang berdasarkan ilmu. Jadi ngajak ke umat dengan ayat pengetahuan, tapi harus berdasarkan ilmu. Lain berdasarkan kehayang sorangan, lain berdasarkan kehayang anu ngajak, tapi harus ngetepan karena jalur ilmu. Ya. Nah, hikmah dan amaliyah berdasarkan ilmu. Jadi pengetahuan berdasarkan ilmu, amaliyah berdasarkan ilmu. Itu pokok dina nalika dakwah ngajak umat. Para jamaah sadayana. Tuluy wal mau'izatil hasanah. Apa itu mau'izatul hasanah? Mau'izatul hasanah itu adalah kata-kata anu bagus, anu pantes, anu nyentuh kana hatena jalma anu dipituturan, sehingga tergugah dirina ngikuti kana ucapanana. Eta ngaranna mau'izatul hasanah. Jadi lain diukur ku masalah naon loba nu tepung tanganna lain. Keberhasilan dakwah itu lain para jamaah sekalian. Bagaimana menyampaikan suatu ilmu bisa nyentuh kana eta jalma sehingga tergugah dirina bisa ngalaksanakeun kana eta perkara anu dituduhkeun. Itu ya pengertian mau'izatul hasanah. Jarang hayang bisa menggerakkeun hati jalma anu tarina barangkorah hayang supaya bager dengan bahasa kudu bisa. Itu ya, ayeuna contoh para jamaah sadayana. Aya jalma can beugieun salat, can daekeun salat. Ieu kurang sila kana daek salat. Naon tadi? Kira-kira berhasil moal? Kabur. Ya. Para jamaah sadayana. Wal mau'izatul hasanah. Jadi mau'izatul hasanah itu adalah suatu kata-kata yang keluar menyentuh kepada orang
wasala ila jinan wa ma kharaja minal lisan kana hadduhul adab. Ma kharaja minal jinan, ucapan yang keluar datang dari hati itu akan tiba kepada orang yang dinasihati kepada hatinya. Nah, jadi ketika para jamaah saleh ucapan anu diomongkeun ka hiji jalma datangna tina hate anu ikhlas, itu akan menyentuh hati jalma anu dinasehatan. Ya, dakwahna lain karena duit, lain karena berkah. Tapi dasarna dina hate karunya ka umat dengan dasar ikhlas, dengan kata-kata akal nyentuh kana hati jalma anu dinasehatan. Ya, ma kharaja minal jinan wa sala ila jinan. Para jamaah sadayana. Nah, di dia para jamaah sadayana kamari diceritakan ayat tadzkir, ayat tafakur, ayat mau'iz. Nah, mengajak manusia supaya tadzkir, mengingatkan manusia, memberikan peringatan kepada manusia, mengingatkan bahwa aya siksa akhirat. Hirup ulah lalawara wa taksiri nafsi fi hikmatillah, ulah lalawara hirup hikmah ka Gusti Allah, ulah dibeakeun waktu dipake teu buku ningali hancata mah. Ya, bahkan kudu berpikir tentang waktu anu kaliwat. Eta waktu nu kaliwat apakah loba dipake lalawara, apakah loba dipake maksiat, apakah loba dipake taat. Emutkan umat supaya berpikir tepi kepala bahdinya. Itu para jamaah sadayana itu mau izah. Ya. Emutkan umat bagaimana nanti kita sudah nyampe ke dalam kubur. Apakah kita selamat dari siksaan kubur? Apakah kita tidak selamat di dalam kubur? Para jamaah sadayana, maka di kitab nusanes dicaritakeun ketika manusia meninggal, mati, dimasukkan ke dalam kubur, dikubur, maka bakal datang hiji malaikat sareneh datangna malaikat munkar wa nakir. Ngaranna adalah malaikat rumah. Datang nyangkeun eta si mayit anu keur ngajolongko. Dihudangkeun para jamaah sadayana. Cek eta malaikat lamun ngaranna Khalid teh mah Khalid hudang anjeun. Dihudangkeun. Cek eta malaikat, Khalid tuliskeun amal anjeun keur hirup di alam dunia, pagawean kabagusan anjeun, kagorengan anjeun, tulis ayeuna. Cek eta si mayit, wahai malaikat kula nuliskeun make naon, pulpen teu mawa, buku teu mawa. Cek malaikat rumahan, curug anjeun jadikeun pena, ciru anjeun jadikeun mangsi. Ieu cek si mayit teh, dina naon atuh nulisna? Boeh anjeun jadikeun kertasna. Tulis ayeuna ku anjeun pagawean kabagusan anjeun kabeh keur waktu hirup di alam dunia. Tuliskeun amal kagorengan anjeun kabeh keur waktu hirup di alam dunia. Cek eta malaikat rumah ka eta jalma anu keur aya di jero kubur titah nyatetkeun amal. Akhirna para jamaah sadayana ditulis amal. Berhirup di alam dunia sok ngomekeun cai pikeun jalan cai ka mushola ditulis mere bala-bala ka budak santri ditulis eta amal maneh kabeh dicatet. Ya kuring pernah mere endog 1 kilo ka Makkah kana kegiatan muldan ditulis ku manehna kabeh setiap amal-amal kabagusan dicatet ku manehna. Beres we nulis kabagusan kabeh geus dituliskeun titik tepi kepala badinya. Cek malaikat rumah beres. Tuliskan ayeuna amal kagorengan anjeun keur hirup dalam dunia. Ngajeun. Teu wanieun. Cek malaikat rumah sia kata gigi. Ngangkatkeun teu deugeur rek digede eta. Cek malaikat ka si jalma teh ulah waka. Kayak kedaprek ditulis. Kunaon maneh nulis era. Geus kita gorengan, ayo geus kita bagus musibet. Kita nulis kita gorengan mu era. Cek malaikat rumah. Kunaon anjeun keur hirup di alam dunia migawe ka gorengan teh era ka Gusti Allah. Ari ayeuna di jero kubur era ka aing. Ya, akhirna para jamaah sadayana
dengan keayaan modal kitu akhirna manehna nuliskeun amal kagorengan. Sehingga eta eureun nuliskeun kagorengan teu bisa eureun ku loba-loba na kagorengan. Tuh, tadi kan eureun kumaha ieu eureun teh na ieu pulpannya curug. Hayu wae kagoreng. Singkat cerita para jamaah sadaya ketika beres dituliskeun maka digulungkeun digantelkeun dina kongkorongna sampai ka poe kiamat. Ya. Nah, ieu kada di pikiran urang nya, bedah berpikir tentang di dalam kubur supaya urang teh selamat tina siksa kubur. Ada para jamaah sadayana, tuh apakah orang bakal salamat an siratis salimat aw yaqbil hawiyah? Apakah orang nalika ngajabat jabatan siratal mustaqim akan selamat? Apakah orang tergelincir ke dalam neraka jahanam? Eta teh kada di pikiran nyampaikan ka umat, ngagieunkeun umat nalika urang dakwah. Supaya nyentuh nalika eta umat supaya berpikir, bertafakur, nyata mengingat karena umur-umur nu kaliwat anu pagawean kalimat apakah loba toat jeung henteu. Nah eta tugas para jamaah sadaya supaya umat teh tepi ka palebah dinya. Ketika geus nyentuh ka palebah dinya nanam dina hatena insyaallah umat dengan sendiri akan berubah. Itu para jamaah sadaya. Nah wa illamul khalqi wa itlaquhum ala hadhil asya. Nyebutkeun ka umat nyaeta supaya memperingatkeun kana dirina tina perkara anu geus disebutan wa tanbihuhum ala taksirihim jeung kudu ngengitkeun ngelingkeun kana umat tina lalawarakna umur di alam dunia. Sebab bakal ditanya ku Allah engke dipertanggungjawabkeun diri urang di payeuneun Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajuzu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan sirna hilang langkah anak Adam di alam dunia terkecuali harus mempertanggungjawabkan 4 perkara. Hiji an umrihi bima abna. Umur kurang di alam dunia dipakai naon? 40 tahun, 50 tahun, 30 tahun sampai 70 tahun sampai aya 100 tahun eta umur di alam dunia dipakai naon? Lamun umur 60 tahun dipotong sampai balik 15 tahun sisa sabaraha tahun? Baraha? 45 tahun 45 bakal dipertanggungjawabkeun kumaneh hirup eta umur dipakai naon? An umri di maafna. Si emot tepi ka palebah dinya. An umri bi maafna. Wa an jasadihi bi maafna. Jasad urang ieu bakal dipertanggungjawabkeun di payeuneun Allah. Tina mulai lembek sampai keras sampai ka lembek deui sampai ka hancur deui. Sebab manusia sadayana sameme keras adalah lembek. Di jero rahim, di jero bedeng indung urang-urang teh baheula lembek. Borojol ke alam dunia, begitu ke alam dunia takarak deras. So, bapak-bapak urang kaduh pernah kaduh orok bogaan. Begitu kalau jol ke alam dunia dicabak urang bari keneh sirah aja leres. Mulai manusia itu dari lembek sampai keras. Coba itu bapak para kurang ya. Hebat Allah kalau badinya lamun eta orok di jero bedeng indungna geus teulas. Bari 4 kilo. Mendapas kumaha ke barang si indung. Soek. Begitu ge soek. Ya hebatna Allah Subhanahu wa taala karunyaan ka ibu-ibu. An jasadi bi ma'ab jasad bakal dipertanggungjawabkan. Jangan ya. Dua itu. Namun tujuan ngemutkeun kana umat bi uyubi anfusihim supaya ngarasa dirina loba celah loba kekurangan. Gitu. Engke nalita masa hararata hadihin nironi amal majri sehingga jalma nu hadirna ketika dibere nasihat ngarasakeun ana para jamaah sadaya terbakar dirina. Oh ieu teh loba kana pagawean goreng dina diri aing goreng teh. Ieu teh aing goreng teh ieu salah. Akhirna manehna berubah dengan jalan kana kabagusan. Itu adalah dakwah menyentuh kana hati. Ngemutkeun
Tujuanna naon liyatadarokul umurul madiyah, supaya manusia-manusia umat-umat adalah bisa menyusulkeun tina perkara umur anu geus kaliwat. Baheula mah jarang salat, ayeuna jadi getol salatna. Baheula masihkeun aya nu katinggalan, ayeuna marek disusul make kodok jeung kodok kabeh. Bisa sadar ketika kepala bahdinya. Dengan kekuatan dirina manehna bisa nyusulkeun amalia anu geus kaliwat tina umur anu geus kaliwat anu teu kapake ibadah. Itu berjamaah. Wa haji yang jumlah ala haji tariq yusamma waqdon. Tah ieu teh sajumlah anu geus disebutan tadi ala haji tariq yusamma waqdon asupna kana pitutur maka cek tadi ayat tadkiro ayat tafakkur aya mauidhah. Nah ketika nerapkeun mauidhah para jamaah sadayana di bejaan ku Imam Ghazali di dieu nyaeta kedahakan dari hati sebab ma wasala ma kharaja minal qalb ma wasala minal jinan ma kharaja minal jinan wasala ilal jinan. Perkara ucapan yang dikeluarkan datang dari hati dan hati yang ikhlas maka akan tiba kepada orang yang dinasihati, maka dengan sendirinya eta omongan bakal napak karena dirina jalma anu dinasihatan. So kurang terapkeun di imah anu jadi anak ieu kunaon maka tahan anak teh teh nurut. Apakah orang ngomong nanti dengan ayat keikhlasan dina hati, apakah nyarekan benar-benar dengan hawa nafsu? Nah, eta regepkeun urang. Oh, carana berarti lamun urang hayang nasihat anak hayang bisa nurut, hayang leuleus kana hatena, menyetuh kana dirina. Berarti ieu ketika nasihat teh kudu jeung hate anu ikhlas. Itu para jamaah sadaya. Karena keberhasilan dakwah lain